Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui dina pengajaran basa Sunda. Materi anu baris dipidangkeun nyaeta ngeunaan resensi. Anu kahiji nyaeta ngeunaan wangunan resensi. Resensi buku bisa dihartikeun salaku laengkah mere ajen, medarkeun deui isi buku, mere ulasan, ngabahas, mere kritik atawa ngaringkes. Tina eta wangunan katiten yen maksud ditulisna resensi teh nyaeta pikeun ngainformasikeun naon wae nu aya dina buku sacara saliwat kanu sejen. Bisa oge resensi dihartikeun hiji tulisan atau ulasan ngeunaan hiji hasil karya atawa buku. Basa nu digunakeun dina ngaresensi nyaeta basa denotatif dina mere argumen kudu faktual jeung objektif. Nilih kana wanguna biasana resensi teh miboga 4 struktur. Ieu dihandap geus dipedar ngeunaan struktur resensi. Anu kahiji aya identitas karya. Identitas karya biasana nataan identitas utamana hiji karya dina resensi buku, ditataan judul buku, pangarang, panerbit, taun medal, jumlah kaca, jeung saterusna. Nu kadua ringkesan carita tanapi sinopsis. Dina resensi buku, ieu bagian eusina ngaguar ringkesan eusi buku. Anu katilu nyaeta tilikan eusi. Eusina teh tilikan atawa sawangan kana eusi karya. Nu nulis resensi kudu ngagambarkeun kapunjulan jeung kahengkaran tina eusi karya nu diresensi. Nu kaopat panutup. Bagian ieu mah eusina teh kacindekan tina eusi resensi. Biasana mah ditepikeun oge harepan-harepan nu nulis resensi kana karya anu diresensina. Saterasna conto resensi novel. Di dieu dipedarkeun ngeunaan conto resensi novel. Nyaeta novel Lalir Bodas. Mangga ku hidap tiasa dibaca ngeunaan conto resensi novelna. Tah, sabada dibaca ngeunaan conto resensi novel, di dieu aya sababaraha pancen anu kedah ku hidap dikerjakeun. Wilujeng midamel, wilujeng patepang deui dina pedaran materi basa Sunda salajengna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.